Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi kodar tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Genderuwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Sateacana Kang Tile neraskeun hanca ieu carita tong hilapnya kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu watosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka mitra-mitra kaum dangu anu parantos berapresiasi nyaeta ngalangkungan ngotretkeun komentarna. Kasugri kaum dangu aya bewara salit sumangga kanggo mitra-mitra anu bade ngiringan gabung dina live nasim kuring nyaeta dina TikToknya. Mangga anu bade sapa menyapa silaturahmi kasim kuring insyaallah waktosna teh nyaeta saban wengi jam 8 kirang langkungnya jam 8 atau nepi setengah 8. Sumangga diantos mitra kanggo ngarame-rame ngareah-reah TikTokna sim kuring. Sumangga atuh mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun hanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan di alam siluman nyatana Kaki Barong anu nuju tarung sareng Ki Tunggul Weling patihna siluman oray teh nya. Sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Lumayan aya kemajuan kuning kabacusian tepati orai kadut. Tapi ulah wakabungah dulu. Yeuh tampanan ajian aing anu panghebatna anu bakal ngarungkadkeun awak sia. Ceuk Ki Barong bari ngabura kana beungeut Ki Tunggul Weling. Ari tatina sungutna kaluar rebuan jiri makhluk anu rupana sarua jeung manehna. Kabehanana ngangsreg narajang ka Ki Tunggul Weling. Atuh puguh we. Mireungeuh kitu mah Ki Patih Tunggul Weling oge reuas. Sabab karek nyaksian ayeuna Ki Barong mibanda ajian sarupa kitu anu katelah Aji Sukma Sewu. Nyatana hiji ajian anu ngajadikeun wujudna jadi bisa ngalobaan nepi ka mangrebu-rebu. Ki Tunggul Weling jadi bener-bener kawalahan mitra. Teu sempet metakeun ajian-ajianna. Ukur bisa ngagiwar-giwarkeun tina panyerang lawan anu mangrebu-rebu seperti kitu. Da ngarasa lieur meureun jol ieu datang itu. Ngaran-ngaran dirempu ku makhluk anu lobana rebuan bari jeung wujud katut sarua eta-eta keneh. Anu pamustungana blesat. Ki Patih Tunggul Weling awakna ngablesat sabada ngarau deui awak Bah Juhri katut Ambu Sumi anu tadi dibabetkeun tea. Les jirimna ngiles ti hareupeun Ki Barong anu harita jirimna jadi rebuan. Kurang ajar dijorang ku aing sakana-ganana. Dasar bebengok siluman orai kadut. Licik sia, rek diacak-acak sia ku aing mah nyagadana. Ki Barong jadi kukulutu selantaran musuhna geus ngaleungit ti hareupeunana. Tapi teu langsung nyusul ka nagarana eta siluman oray. Manehna boga niat rek laporan heula ka Ratu Centring Keling. Harita keneh jirim makhluk kembaranana jadi ngariles sabab Ki Barong geus narik deui eta ajiana.
Kasugri kaum dangu. Jag lalampahan Ki Barong urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun deui Ki Patih Tunggul Weling. Harita manehna geus anjog ka nagarana anu katelah Kerajaan Pasir Bedul. Nagarana Siluman Orai mitra. Ari anu jadi ratuna Siluman Orai Bikang atawa awewe katelah nate Nyi Ratu Sancaweling. Sanggeus ngurungan heula Bah Juhri jeung Ambu Sumi terus Ki Patih ngadeuheus ka ratuna. Cedok Nyembah Pok nyarita. Unjung sumangga Gusti. Yen abdi saja nyanggakeun sembah pangabaktos. Sareng ieu nyanggakeun manusia anu namina si Juhri. Sakantenan sareng istrina Sen. Ceuk Ki Patih bari cong deui nyembah. Alus pagawean anjeun kapake pisan ku kula Ki Patih. Kula marentah mawa si Juhri hungkul. Tapi jadi duanana jeung pamajikana. Hade pisan eta teh. Tami kumaha jujutanana bisa dibawa duanana ku anjeun. Sabab kaula oge rada heran. Anjeun datangna ka Wilang telat. Nah aya naon anu geus kajadian? Naon wae anu geus dilakukeun ku diri anjeun Patih? Ratu Sancaweling neuteub anteb kana beungeut Ki Patih bangun anu ngarasa panasaran naker. Sumuhun Gusti Ratu aya kanjantenan jadi teh. Malah nyisim abdi ge memehan jilaka. Kupong ngawana Ratu Jentring Keling kitu ngaulanun Gusti. Eta monggawa sakti pisan. Wujudna tiasa janten rebuan. Untung nyisim abdi tiasa mulang deui ka nagara kalawan salamat. Ceuk Ki Patih Tunggul Weling nyaritakeun kajadian manehna tarung patutunggalan jeung Ki Barong. Saha ngaranna eta ponggawa teh Ki Patih? Ratu Sancaweling tumanya bari mencrong ka Ki Patihna. Ki Barong teh Gusti anu waktos dipayun kantos sababaraha kali bantrok sareng nyisim abdi. Mung ayeuna mahel muna janten langkung tibasa tipayun. Sasah pisan ngungkulanana oge. Komo deui gaduh elmu sarupa kitu mah. Ki Patih Tunggul Weling ngajelaskeun ka Ratu Sancaweling. Ki Barong, paingan atuh. Tapi keun mae, rarasaan masa kedeung deui oge bakal ngajorag ka dieu geura. Keun ku kula disanghareupanna Ki Barong mah. Ceuk Ratu Sancaweling bari cengkat tina kursi tempat diukna. Hatur nuhun pisan atuh ari kitu mah Gusti Ratu. Momot mangayon timbang tarajuna mah nyanggakeun kumaha dampal Gusti wae Sen. Ceuk Ki Patih ngarasa reug-reug ngadenge ratuna nyarita kitu mah. Cedok atuh harita nyembah deui. Bener wae mitra. Omongan Ratu Sancaweling teh teu nyalahan. Harita di luar kadenge aya sora anu seuri meni ngagak-gak. Ki Patih meniru ngaringe. Ari Ratu Sancaweling mah tenang katempona teh teu ngarasa reuwas atawa kaget. Ratu Siluman Orai Bedul Cadu Mandi. Kaluar sia. Pontong ngajar dog wae di jero. Bisi diduruk ku aing karaton butute. Nunya kakak bari susumbar di luar teh taya lian ti Ki Barong anu harita ngahaja ngajorag kadinya. Ki Patih langsung sediukna. Manehna mah geus teu untupan ari kudu ngalawanan deui Ki Barong mah. Tapi ari Ratu Sancaweling mah tetep tenang, terus leumpang kaluareun karaton nyampeurkeun ka hareupeun Ki Barong anu keur susumbar bari babarakatakan susurian sorangan jiga nu gelo anyar. Geuning gajan kaluar tina liangna Ratu Orai Bedul teh. Ki Barong nyaritana meni handaruan. Bubuhan dibarengan jeung metakeun tanaga jero. Barong. Sia teu gablek kasopanan asup ka nagara aing. Naon urusanana sia jor-jor mantog ka dieu hah?
Ratu Sancaweling ngarasa panas ku omongan Ki Barong anu eueuh pisan harga ka manehna salaku ratu di eta karajaan. Harita letah Ratu Sancaweling katempo ngelel jeung semu manjangan. Panona katempo hurung nandakeun manehna keur nahan amarah. Aing datang ka jeung ngahajar nyokot manusia anu tadi dipaling ku patih sia tina leungeun aing. Eta dua manusia teh wadal ke ratu aing. Anu ayeuna ku aing rek di ruang kerepes di tengah alun-alun nagara. Nah, sia petua wadianan maling. Ki Barong nyaritana di Barung jeung sesentak ka Ratu Sancaweling. Dengekeun ku sia Barong. Eta manusia sarua boga perjanjian jeung aing. Manehna acan waktuna kudu aya di negara alam siluman mana wae oge. Kaasup di negara Ratu Sia. Tadi patih kula nyokot eta dua manusia teh nyatana rek dipulangkeun deui ka alamna, ka alam manusia. Pikeun nyumponan kasanggupan ka aing. Ngarti? Ratu Sancaweling nyoba ngajelaskeun ka Ki Barong bari popolotot. Lah, teu bisa kitu sia. Eta hartina sia kudu bisa ngelehkeun heula aing atuh ari kitu bah. Ceuk Ki Barong, kituna teh bari langsung ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka Ratu Sancaweling. Wush, wush, wush. Gulungan-gulungan seuneu tina dampaleungeun Ki Barong nyamber kana beungeut Ratu Sancaweling. Tapi Ratu Sancaweling gentak ngajolkeun badana ka luhur. Celek sakilat naker jirimna nyaho-nyaho geus aya di satukangeun Ki Barong. Celegur, celegur. Panto karaton amburasut sapada harita. Seuneuna ngabebela ngaduruk sabagian lawang karaton. Atuh jadi hibar caang kayaan di dinya teh. Kipati anu tadi nyumput jadi pahibut mareuman seuneu. Mun jalan cai ti sumur keur manjuran seuneu. Kurang ajar sia dasar jurig genderuwo tukang ceceremet. Jurig burah malingan duit rakyat sia mah. Ceuk Ratu Sancaweling ngarasa ambek nu lain dikira. Nempo panto kratona kaduru ku ajian Ki Barong. Ratu Sancaweling harita langsung ngahambatkeun karembongna ka pelebah Ki Barong. Sorana meningat celegur mata katorekan. Ki Barong oge kuat kaluncat bari meungpeukan ceulina nu asa tobros ku sora eta karembong pusaka Ratu Sancaweling. Harita karembong dina leungeun Ratu Sancaweling terus nyemprung anu akhirna. Wus, wus, culuger. Keuna pisan meulit kana cangkeng Ki Barong. Acan oge Ki Barong sadar kana kayaan. Jebet, jebrot, wus. Tenggelan jarak jauh Ratu Sancaweling. Teu kanyahoan geus nembrag kana awak Ki Barong. Ki Barong kontan ngagorowok tarik naker. Awakna ngaceleng jauh di tempatna. Jirim Ki Barong harita nepi ka ngumpul ka luhur teu beda jeung anu kasapu ku angin puyuh. Tapi Ki Barong oge teu leungit ari kasadaran mah. Bari ngalayang teh manehna metakeun elmu pangawaruhna. Awakna nyeot teuy malih ka tukang, laju nyemprung ka hareupeun Ratu Sancaweling. Blig celegedeug suku Ki Barong nincak deui taneuh, terus nangtung hareupeun Ratu Sancaweling. Boncong waka ngarasa meudang sia Ratu Orai Bedul. Sabab aing acan ngarasa eleh deuleu. Ceuk Ki Barong kituna teh bari ngageblikeun suku katuhuna kana lemah. Kajadiana lain deui matak ahengna mitra. Harita taneuh anu ditijek ku Ki Barong ngadadak jadi inggeung. Wangunan karaton oge ting burusut raruntuh. Bireungeuh kajadian kitu Ratu Sancaweling pohara ngarasa ruasna. Harita keneh manehna langsung ngebutkeun deui karembong saktina ka hareupeun Ki Barong. Jep dadak sakala. Kaayaan teh jadi normal cara biasa deui. Ari Ki Barong manehna teu miceun deui waktu. Harita keneh narajang deui ka Ratu Sancaweling, awakna nyemprung cepetna kerek nembrag awak Ratu Sancaweling. Belesat awak Ratu Sancaweling ngablesat ka luhur. Wush wush. Tina sungutna ngaluarkeun gulungan seuneu hideung, nyebuk nuju kana sirah Ki Barong. Wush, celegur. Dua kekuatan diadu luhureun sirah Ki Barong. Sabab harita Ki Barong keur ngadongkokeun awakna. Bari ngadorongkeun dua dampaleungeunna mapag serangan lawan.
Suku Ki Barong nepi ka ngablesek ka jero taneuh bakat kuruhakana tanaga serangan anu dilancarkeun ku Ratu Sancaweling. Sedengkeun Ratu Welingna oge sarua. Awakna notog ka handap, gubrag neunggar kana tihang karaton. Sajongjongan mah duanana teh eueuh anu nyoara. Pada ngararasakeun awakna anu sarua tatu di jero. Tap Ratu Sancaweling mah teu lila kituna teh jurung kunung manehna nangtung seak di leungeunna nyemprung rek ngababuk sirah Ki Barong. Anu harita masih kokosehan ku sabab sukuna ambles ka jero taneuh. Jebrot, jelebet! Tenggelan Ratu Sancaweling geus teu bisa dihalangan deui. Langsung pasusul-susul ngahanca kana sakujur awak Ki Barong. Ki Barong ge teu bisa walakaya deui. Manehna ukur bisa ngagoak bari gagarungan katibanan tenggelan ti Ratu Sancaweling. Modar sia siluman bangsat. Ratu Sancaweling letah nangelel jadi manjangan. Matana katempo hurung meni ngabebela jiga seuneu durukan. Wus, wus, wus. Gulungan seuneu hideung anu ngandung peurah kacidahe batur ahengna teh ngablesat rek ngadurug awak Ki Barong. Dina kayaan kitu. Blesat, siet. Teu kanyahoan ti mana datangna. Ujug-ujug aya jirim hideung anu sakilat nyabet awak Ki Barong. Anu tayalian ti Ratu Centring Keling, Ratu Siluman Baraksakan. Ratuna Ki Barong anu ngahaja datang kadinya. Teu boga kae rahasia marek mergasa lawan anu geus eueuh daya. Jeung aing sama pilawaneunana. Ratu Centring Keling nyentak ka Ratu Sancaweling anu keur ngajegana ngetung hareupeudana. Mongan pengawasnya anu ngamimitianana. Teu pupuguh ngadon ngaruksak pantok karaton. Naon urusanana? Tembal Ratu Sancaweling bari molotot ka Ratu Centring Keling. Aing anu kudu nanya mah. Naon urusanana sia jeung manusa anu ngaran si Juhri jeung pamajikanana. Ngadon secara demit dipaling tina leungeun Ki Barong. Secara demit kumaha? Pungguh secara terang-terangan nyokot nage. Jeung deui perlu dikanyahokeun manusa anu ngaran si Juhri teh lain ku anjeun hungkul boga perjanjiana. Ka kaula oge sarua. Jadi kaula ge boga hak pikeun nyokot eta manusa. Loba bacot sia. Tampanan ieu kekuatan aing. Anu saterusna nu galungan antara 200 siluman teh estu jadi ragot. Lir kuda papasangan munding rarakitan. Sarua pada sakti jeung pada mibanda kaunggulan masing-masing. Boh Ratu Centring Keling pon kitu deui Ratu Sancaweling sarua pada gagah jeung luhur ilmu panemuna. Pesugri kaum dangu. Kaayaan harita estu mata keueung lamun seug aya manusa anu ngalanto teh mah kadinya. Harita langit ngadadak poek muni burekem. Sora angin pating saleor ditema ku sora gelap ti jumantara anu pating jeleger pasusul-susul. Jag kaayaan anu keur tarung mah urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun deui kumaha lalampahana si Turundul nalika manehna tas ngamuk di negarana Ratu Centring Keling. Anu satuluyna si Turundul sadar kana kayaan. Manehna inget kana balik, tapi weleh teu manggih jalan anu bras kalemburna. Sapaparat jalan anu katempo ukur imah-imah para rakyat siluman we nu karibut rak betrukna. Sabab kabeh geus arancur ku kahebatana iteuk anu dicekel ku manehna. Teu manggihan makhluk hiji-hiji acan si Turundul teh da puguh sabagian pangeusi eta nagara geus loba anu barinasa. Antukna gek manehna diuk dina batu terus ngadon ngahuleng ngaraga menang bangun anu bingung teu manggih tungtung. Geus waktuna maneh mulang ka lembur sujang.
Sabab indung bapa manyeh kernyangan manyeh. Nu nyarita teh nyaeta aki-aki anu sababaraha kali panggih jeung si Turundul anu mere iteuk teh. Aeh geuninganan aya aki. Pugu uing oge rek balik ieu teh. Ngan teu apal ka mana jalana. Ceuk si Turundul bari mencrong kana beungeut si Aki. Sagala rupa anu geus kajadian teu leupas tina takdir jeung titis tulis ti Gusti. Jadi geus we ayeuna mah ulah sok hayang ngalawan kana takdir. Sabab adi-adi maneh geus nepi kana takdirna anu digariskeun ti Gusti nya. Jug ayeuna mah geura mulang. Cacap nyarita kitu, les weh eta jirim si Aki teh galeungit taya tapak-tapakna acan. Karek pisan rek engab si Turundul rek nanya deui kaburu ngaleungit manten. Tapi barang manehna nempo ka hareup anu tadina imah-imah siluman teh ayeuna mah robah jadi rajegna tatangkalan. Iteukna anu tadi dicekelan oge jadi ngaleungit tina panyekelna. Lah, oh bener kitu meureun Aki. Uing kudu ngaikhlaskeun ka adi-adi uing. Gerentesna bari jung we cengkap. Tuluy leumpang tidinya da apal manehna oge ka tempat eta mah. Kira wanci liwat Isa Mitra. Si Turundul anjog ka imahna. Kasampak indungna keur nangunjar lambar di tengah imah bari ngabulaeh nyeupah harita teh. Barang nempo anakna datang, meuni teu srikna ti buburanjat bangun anu kaget campur ato. Sujang, ari maneh teh ti mana wae meuni ampleng-amplengan ari indit-inditan teh. Meninggu saminggu leuwih karek balik. Mak jeung bapa geus kaditu kadieu neneangan samalama hampir sakabe urang lembur oge milu nareangan maneh. Ceuk indung si Turundul meuni hari weus-weus. Sakedapan mah si Turundul teh kalangah huleng. Dara rasaan mah manehna indit ti imahna teh karek oge sapeuting can saminggu. Memang nya waktu di negara manusia jeung siluman mah bedana jauh pisan. Akhirna si Turundul ngaku ka indungna yen cenah manehna kalangsu ka tengah leuweung tapi teu cacarita ngeunaan asup ka nagara siluman jeung ngeunaan adi-adina mah anu ayeuna aya di ditu. Da pasti indungna moal percayaeun. Anu matak mending disidem we ku sorangan. Tah kitu mak. Ai ari abah ka mana mak? Si Turundul nanyakeun bapana dumeh teu katempo aya di imah. Apanan keur tahlilan di imah jenatna Bah Juhri. Da pasti maneh mah teu nyaho Bah Juhri jeung Ambu Sumi teh geus maot. Beuting ieu teh beuting 7na. Ngadenge beja ti indungna saparti kitu. Si Turundul jadi ngahuleng. Pikirana anu memang rada butek teu bisa paham jeung ngarti sabab sakanyaho manehna mah pan Bah Juhri jeung Ambu Sumi teh keur aya di negara baraksakan. Dibawa ku Ki Barong teh. Tapi si Turundul teu tumanya papanjangan nanaon deui ka indungna. Ukur ungut-unggutan bari jiga anu kaget jeung reuwas. Keur kitu kulutrak panto aya nu muka. Si Horeng mangkat mah anu karek balik tahlilan ti imahna Bah Juhri. Nempo di jero imah geus aya anakna kacida bungahna. Nu saterusna si Turundul ngoloyong asup ka jero enggona rek ngareureukeun kacape sanggeus nyorang lalakon anu kacida lila tur panjangna. Wanci peuting beuki jempling Mitra. Urang lembur geus sarimpe dipepende ku impiana sewang-sewangan. Si Turundul oge geus tibra sare pon nya kitu deui indung bapana. Kasugri kaum dangu. Nyerelekna waktu teu karasa ku betah-betahna hirup di alam dunia ieu. Genti poe datang minggu. Leungit minggu datang bulan. Ilang bulan kurunyung taun.
Kocapkeun harita geus 10 tahun. Di sapra kajadian harita, kayaan di lembur Cilentah lembur Siturundul, sacara hirup kumbuh jeung kabiasaan sapopoe nama teu pati loba anu robah. Pakasabanana urang dinya anger cara baheula, jatana kula-kuli jeung tarani ka kebon jeung ka sawah. Nu ngadon kuli kadayeuh oge anger aya jiga ti heula keur waktu 10 tahun anu katukang. Ngan pangeusi anu nambahan teh sabab budak-budak anu sapantaran jeung Siturundul ge loba nu geus ngarumah tangga. Pang-pang namah awewena. Sedengkeun ari Siturundul mah nepi kadanget harita teh masih keneh ngaligeuh boro-boro kaboga pamajikan. Ka awewe oge jiga nu can mikir-mikir, padahal umur namah geus liwat ti 20 tahun. Kocapkeun dina hiji mangsa mitra. Harita teh pasosore. Langit bengras taya tanda-tanda pihujaneun. Manuk-manuk recet di sarada pati ngaraclog dina dahan tangkal buah anu aya ditukangeun imah mangkat ma. Angin leutik ngahiliwir ngoyageun ka dadang daunan. Dina kayaan kitu, di dapur biicar indungna Siturundul katempo keur ngasur-ngasur suluh ka jero hau. Geus ampir sataun lila na manehna tara kula-kuli deui kawas baheula. Kusabab sukuna geus teu bisa leumpang jauh. Keur kabutuhan sapopoena estungan ngandalkeun salakina we anu kasabna buburu macul ka jalma-jalma anu lalega sawahna. Sedengkeun ari Siturundul mah dan nepi ka waktu harita ge manehna can boga pagawean anu netep atawa matuh. Ukur sakali-kali sok milu kuli macul bari jeung buruna ge sok ku memehna we. Bari jeung buruhna ge sok memehna we gegedena mah cindekna can sagemblengna bisa ngabantu ka kolotna. Tekung silila mitra kulutrak panto dapur aya nu muka. Si horeng mangkat ma anu kakarak balik ti pakulianana. Datang-datang teh jug langsung nyarita bari mikeun duit pamuruhan maculna ka pamajikana. Ieu duitnya teh manehna. Awet-awetnya kudu cukup keur saminggueun. Ari si Sujang ka mana? Ngador wae pagawean teh. Sakitu geus gede oge acan aya kabalegan wae. Pokna kituna teh bari ucul-ucul pakean gawena. Terus ngarawel anduk anu ngait dina paku dina palang dada dapur. Teuing da tadi ti isuk-isuk keneh ge can nguntruk-kuntruk balik. Ari bebejana marek nyiar gawe cenah ka kota. Jawab bicar bari nampanan duit di salakina. Terus diasupkeun kana jero kutangna. Nyiar gawe ka kota. Jeung saha inditna? Mangkat ma rada kerung sabab da ka manehna mah teu kungsi cacarita anakna teh ngeunaan manehna rek nyiar gawe saperti nu dicaritakeun ku pamajikanana. Jeung sobatna we biasa. Nya maksud teh jeung si Emod anakna Mang Burhan. Oh, nya syukur atuh. Artinya aya kahayang meureun meuna kitu ge. Da moal kitu wae atuh hirup teh. Kahareupna mah pasti bakal ngarumah tangga. Ari cicing wae di imah mah rek iraha boga panghasilanna nya. Ceuk mangkat mah deui bari tuluy ngaleos rek muru ka pancuran anu aya di beh tukangeun imahna. Kasugri kaum dangu, wanci harita geus manjing ka sareupna. Di jero imah katempo mangkat majeng biicar keur dariuk dina samak anu aya di patengahan imah. Sabadana tadi maranehna tas beres darahar, pok mangkat manyarita ka pamajikanana. Nah can balik wae geuning si Sujang teh manehna.
Sakieu geus buritna. Bari ngareretan kaburuan. Tadi teh kuring geus nanyakeun ka Ceuk Kamah. Nya ka indungna si Emod. Sarua cenah anakna ge can balik. Atuh nya heueuh. Apanan indit cideuna oge bareng. Hartina lamun anakna geus balik mah, nya anak urang ge pasti balik. Nya ari kuring mah hayang mastikeun we bisi si Emod mah geus balik ka imahna. Tembal bicar rada keheul ngadenge jawaban ti salakina anu jiga kitu teh. Sabot duanana keur garunem kitu kulutrak panto dapur kadenge ngulutrak. Tekung silila jebul anakna anu keur diaromongkeun teh norojol ti lawang dapur. Tah geuningan. Naha meuni burit-burit teuing ari indit-inditan teh atuh sujang. Meuni sok nyiar-nyiar wae pikamlangeun nu jadi kolot. Ceuk bicar beri mencerong kana beungeut anakna nu kakarek datang. Ampura mak, wing tadi tos nyimpang heula ti imah si Kojon. Keun bae teu kudu hariwang mah da wing teh lain budak leutik atuh. Ari ka hariwang mah moal waleh aya kangaranan kolot kanu jadi anak mah. Gede ku gedenya. Angger we sok melang ari indit ti mah ampleng-amplengan mah. Sok sieun anu jadi anak pinanggih jeung hal-hal anu teu dipiharep. Sakuduna anu jadi kolot ka anak mah. Nya Pak. Wing rek kacai heula bari sakalian rek salat. Da tereh magrib sakedeung deui ge geuningan ieu teh. Ngomong kituna teh bari ngojeng Kang Asup kanggona. Teu lila geus bijil deui bari nyolendangkeun anduk jeung wadah sabun. Tuluy kaluar rek bebersih di pancuran. Sanggeus beres ngalaksanakeun salatna. Tuluy si turundul ngeusian beuteungna anu geus kekerbekan ti tadi keneh. Rengse barang dahar manehna nyampeurkeun ka indung bapana anu masih dariuk di patengahan. Gek si turundul diuk hareupeun indung bapana. Leungeun ngagarayam kana bako anu ngagoler hareupeun bapana. Ngasaan bako teh Pak? Teu kabeli udud-udud acan uing teh. Bari nyebol bako tuluy dilinting kudun kaung. Set weh diseungeut peledug haseupna ngumpul kaluhur minuhan rohangan imah. Macaknya kudu daek gawe. Meh hayangna naon bisa kalaksanakeun. Ieu mah udud-udud wae nepi ka teu boga. Cenah maneh geus nyiar gawe jeung si Emod ka kota. Kumaha hasil? Meunang teu pagaweanna? Mangkat mah mencerong kana beungeut anakna anu katempo pepeureudeyan peurieun ku haseup bako anu keuna kana panonna. Henteu Pak. Da hese geuningan neangan gawe ka kota mah jabakal sok ditanyakeun jenazah. Apanan uing jeung si Emod mah boro-boro boga nu kitu. Sakola SD ge ukur nepi ka kelas 2. Lain jenazah meureun ujang, ijazah meureun. Nya eta mah pokona mah sabangsaning anu kitu weh. Apanan uing mah teu boga. Anu matak sagala rupa ge kudu ngukur ka kujur, ngaji ka diri ari jadi jelema teh. Niangan gawe mah kudu nuluyu we jeung pangabisa atawa keahlian urang. Rek naon bari nage jauh-jauh ngadon ka kota. Da di lembur ge moal kurang pigaweun mah. Asal urang daek jeung tekun tur jujur ngajalankeun nya. Ngan pedah buruhna meureun leutik ari di lembur mah. Keun bae anu penting mah urang bisa ngajeujeухkeun jeung nyukuranana. Da gede oge ari teu bisa ngalarapkeunana mah angger we teu mahi. Batan mahi mah pan aya ge kalah ludes. Contohna baheula jeunatna Bah Juhri. Apanan mana ayeuna mah raja kayana teu nya sasautik-utik acan. Bapa masok teu nyambung ari nyarita teh. Atuh ari Bah Juhri mah da lain harta meunang kesang sorangan ajan baheulana beunghar ge. Sidik harta teu munasabah pamere ti siluman. Nya pasti dicokot deui we ku silumana ari nu bogana geus maraot mah. Jawab si turundul beut asa kaingetan deui kana pangalamanna keur waktu baheula nalika manehna ancelong-ancelongan ka alam siluman. Ras deui manehna inget ka aki-aki anu waktu baheula mindeng ngadatangan ka manehna dina lalampahan manehna asruk-asrukan ka alam siluman.
hayang bisa mawa balik deui ka adi-adina anu diwadalkeun ku Bah Johri teh. Malah apanan manehna kungsi diwaris iteuk pusaka ku eta aki-aki. Tapi dati heula keneh ge geus ngaleungit deui. Inget keneh kana caritaan si Aki anu teu weleh-weleh nyebutkeun can waktuna. Unggal panggih jeung manehna teh. Nepi kadanget harita oge can kapikiran naon maksudna eta aki-aki nyarita wae kitu ka manehna. Pok si Turundul ngagrentes jerueun hatena. Sawaraas mun sok aing inget ka waktu harita. Nah ka mana atuh si Aki teh ayeuna mah geus tara datang deui ka aing. Kitu anu aya dina sajeroning hate si Turundul. Saperti anu geus dicaritakeun samemehna mitra. Si Turundul teh mibanda kaluwihan dina dirina. Manehna bisa ningali ka alam gaib, malah boga kakuatan sacara ti kudrat pikeun ngelehkeun para siluman silemin jeung jurig baraksakan sejena. Tapi geus heubeul kaluwihana eta teh teu digunakeun deui ku manehna. Ari sabab manehna geus tara ngalantau deui ka tempat-tempat anu sanget tur angker. Loba jurig jeung makhluk-makhluk halus atawa makhluk gaib anu lainna. Sanajan sakali-kali sok rajin ningali ge, maksudna ningali makhluk gaib. Tapi sok hare-hare we ayeuna mah teu pati dipirosea. Api-api teu nyaho atawa teu nempo. Hal sarupa kitu teh mitra. Nepi kadanget harita oge indung bapana jeung sakabeh tatangga-tatangga nama saurang ge eueuh anu nyahoeun. Jadi kacindekanana ku batur jeung ku indung bapana mah si Turundul teh dianggap budak biasa anu teu mibanda kaunggulan nanaon. Bapa mah nyontokeun hungkul Sujang. Jadi cindekna urang kudu apik jeung bisa ngajeujeukkeun kana rejeki. Ulah nempo gede jeung lobana. Lain rek ngupat kana kalakuan jelema nu geus eueuh dikeuna deui. Keun we da eta mah tanggung jawab masing-masing. Geus guratna kudu kitu. Bongan kalakuannya kitu. Nah, kalangah ulang Sujang. Ceuk mangkat mah ngagebah ka si Turundul anu keur anteng nyawang lamunan ka tukang. Henteu ngalamun uing mah Pak. Nya bener kitu. Uing mah tunu rek ngareureukkeun heula kacape dinggon. Isukan mah uing rek nanyakeun deui gawe ka dulurna si Mod. Sugan aya. Cenah geus nyarita kitu mah. Tuluy ngaloyor asup ka jero enggon. Mangkat mah jeung biicar ukur silih reret. Satuluyna maranehna oge ngarampi asup ka jero enggona. Lantaran memang harita geus ampir tengah peuting. Di luar oge geus teu kadenge sora-sora anu pating gareblig, nyatana sora suku jalma-jalma tatanggana anu sok biasa ngaliwat ka hareup jeung kapipireunana. Ukur sora jangkrik jeung gaang anu reang di sarada patembalan. Mepesan simpena alam peuting harita. Mitra, jaga lagi carita orang tunda heula nya. Insyaallah mitra, kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.